warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Asep Color. Seperti biasa saya lagi di dapurnya Ceimas. Nah, sekarang saya akan mencoba membawakan sebuah lagu di dapurnya Ceimas. Karena Ceimasnya nggak ada, saya akan mencoba membawakan lagu dengan judul judulnya. Sehingga Ceimas teh kamana wae nya tadi teh can datang wae. Cek. Ceimas. Kemana Ceimasnya? Nah, iya geuningan aya nu gadungna. Soalnya saha ya? Iraha. Tadi cek Tadi dia nungguan Oce. Nah, wanian. Nah, tuh dah aing Oce na ka mana wae. Ali. Beda. Ya mano balik teh onangan ieu. Oh, itu. Balik teh onangan. Kata dana ieu sakadang pada dia. Wah, naon deui tuh Oce? Bawa ieu we ya, mesti onangan pada segala Diringkin. segala diringkit ya. Nah, rek nyanyi ke dia teh. Ah, biasa we Cek, celewengan. Celawangan habur aja cek. Aduh, balik teh onangan ieu. Cek. Mari mau itu jalan. Balik tahun nang kabaran siapa pas dia ya Kang Asep Color. Aduh, alhamdulillah. Ya jadi itu teh. Lain itu ceng di undangan teh sanu hajat ngawin atau nyunatan. Nyarekeun biasa. Nyarekeun. Di undangan mah di mana oge ngawin. Berarti batur ieu, berarti batur di dia mah. Jadi mah lamun undangan nyarekeun. Nyarekeun karangan teh nya atuh cah. Sekarang aya isu mah. Berarti nu lain Beda, kubu beda batur mah undangan teh ngawinkeun. Terus seserahan tanya Yunatan. Bakal sate itu cek. Oh lah, tembak sate. Panjasa merah amplop kosong. Oh, itu sama penting aya. Niatnya biar lain ke ondangan, nah Cece kan lapar beten. Pas kerina angkot, Cece teh udah 3 kali naik pan ka dieu teh nya. Oh gitu. Turun tina angkot. Kabarnya anu hajat teh saha anu hajat nama batur. Oh, Cece jauh datang we. Kabarnya dina kantongna aya amplop kosong. Gesek. Duit teh boga kan pakai ongkos. Enggak semar amplop kosong. Dahar 2 piring. 2 piring. Mana ongkos? Ieu pintar ku kitu nama Cece. Kumaha we carana Cece mah ieu. Naon dieu cenah? Teu naon cenah hayang beli mereka dia teh geus ka dapur Ceimas ya. Nya kumaha atuh cenah? Urang nyanyikeun salagu 2 lagu mah 8 album gepek wae. Aduh, ya Allah, ya Rabbi nyanyi mah teu bisa Cece teh ieu. Tapi nya kitu teh nyurahatkeun. Si kalbu. Si kalbu. Eta si kadut teh nya. Montong kadut mah ieu. Nyurahatkeun si kalbu biasa Cece mah ieu di dapurnya di dapur Ceimas. Ieu pokona mah curhat di dapurnya. Hampura dari Cece mah teu bisa nyanyi. Oh, teu bisa. Nya teu bisa nyanyi. Curhat kalbu si kalbu. Omat barayanya ulah barendu lamun Cece keur curhat si kalbu. Nya sok. Anu nuju panu, anu nuju nyali-lalinu, nyari suku, jeung bisu lina hulu, ulah bendu. Da Cece mah ukur nyurahatkeun si kalbu. Tah, sok nyanyi naon anu dilagukeun teh? Hanya curhat eta. Oh, curhat sok. Oh, judulan ieu mah curhat pokokna namanya. Kala nyokot tina naon ieu. Naon sok mau curhat. Lamun nyokot tina C kana F berarti CF. Ngesan ari kitu. Lagu atuh. Ngesan we beberes. Lamun nyokot tina G kana bis jadi gebis. Mau ketika sewa dikalah tinu naon ya. Biasa sih dinu naon biasa. Tinu A. Lain dinu ember. Tinu A. Cek. Tes. Cek. Mestina asup. Oh, nu asup. Curhat si kalbu di dapur Ceimas ya. Sareng Kang Asep Color ya. Lain kieu Cek nyanyina teh. Grip mah teh kudu pindah ari nu A teh meureun kudu aya kana B, kana C.
Karena Apaan cece teh beda enggeus tinu. terus tempatnya ke mana? Pasti Kanade. Kanade. Nya. Kupingkeun nya. Kuping. Curhat ke si kalbu dapur Cik Imas. Ya, yuk. Tuh asup cek Kanade mah. Kadangnya lagi tengeun. Kurang rasaan mah bener asup Kanade. Kelak. Iya. Iya teh geus 3 bulan lagu teh. 3 bulan. Geus 3 bulan ku cece teh. Di ngeunah-ngeunah. Gripna geus dituliskeun. Aransemenna geus pokona mah cece mah nya ngareuneuhan gitu nya. Ngareuneuhan. Oh, sok atuh deur. Ya. Curhat ke si kalbu. Ya. Cek Imas. Sok Sarang kolor di dapur. Ya. Cek abi oge cek. Nah, nanti lagu teh nu puguh atuh cek Nya satengeunahkeun kieu di denge-denge teh tadi teh. Ari aing iraha nyanyina. Lain geus bieu teh. Ari aing iraha nyanyina ieu menang 4 bulan 3 bulan lagu. Goblok. Ari sia. Ari Sugan teh bieu teh geus nyanyina cah. Rek iraha nyanyi curhat ka kabeh baraya Nya atuh. sok atuh anu prung. Sok lola ambek wae omong wae bising Balik ya. Sok prung. Bising coplok jantung. Terus tunyung pisan Sok. jauh-jauh ka dieu. Erek teh semuanya. Tulikeun sok. Me asa lieur bisa. Kumaha suara Cik Imas teh? Hampuranya. Sok. Curhat si kalbu di dapur Cik Imas sareng kolor. Yuk, Prung. gayongkeun. Kang kunaon resiko sapoe ngan ukur dibere salawe. Kang kunaon tuang sepopoe ngan ukur jeung angeun toge. Ngajengkat akang ngajengkat ngalengkah akang ngalengkah cita-cita akang apang hayang boga pamajikan 5. Cita-cita teh salaki cece mah hayang boga pamajikan 5 ieu. Ongko mau terus digebrus kana sumurku. Apaan anu kahiji eta teh. Sok. Tuluy gede mah. Tulikeun. Kasta ngeunaheun. Gayongkeun deui. Kang kunaon lamun keur sare sok hayang bogor robet wae. Kang kunaon akang ngalpowe pagawean ngan ukur hardolina re asik ngajengkat akang ngajengkat ngalengkah akang ngalengkah cita-cita akang apan hayang boga pamajikan 5. Kang cik atuh cece teh denge ulah sok heureuy eceuk awewe aduh awas ya Kang apan akang teu boga gawe awewe kiwari mah kabeh matre asih ngajengkat atuh akang ngajengkat ngalengkat akang ngalengkat cita-cita akang apan hayang boga pamajikan 5. Aduh Kang kunaon lamun keur sare sok hayang pokor robet wae. Kewajiban eta mah kokor robet mah ceu. Oh dah sok kadang-kadang capek ieu atuh. Mata cece mah sok teh ngaladangan sorangan. Lain ke masak teh jigana teh digusur we gitu. Aduh. Aya wae eta Aya wae. salaki nu kahiji kitu wae. Anu kadua kitu di sarua. Hanya kitu teh hiji dua lah. Oh hiji dua mu tusuk. Tanya deh atuh curhat deh. Oh bieu teh geus. Sakitu. Nya, kitu. Meni Sak erek deui. sok atuh. Ya.